berani kos gitu. Ketika penyakitan awak kurang teh hasud, kunaon teu pernah dibawa ke dokter. Hasud teu pernah dibawa ke dokter. Coba sekali-sekali orang datang ke Ustaz Insani. Siapa nama? Saya Pendi. Oh iya. Keluarnya apa? Saya hasud, Pak. Hasud. Iya, Pak, penyakit batin saya, Pak. Katanya kata Kiai Uci suruh ke dokter. Jadi saya ke dokter sini. Wah, ini mah harus dibawa ke Grogol nih. Ya lagi ya itu jemput ke pengurus-pengurusan dirinya. Sus, rantai bawa sini. Ada nama Pendi nih. Tuh pernah orang datang ke dokter ya aya hasudan aya naon. Ria ieu teu pernah yeuh. Dibawa ke dokter kunaon si hayang kalem bae ku makhluk. Kunaon si sirik pidik aya bae di jero hate teh. Kunaon si hubud dunia aya bae di jero hate teh. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika urang dibere nikmat bakal kumaha. Kamari ieu mah getol jasa ngaji keur can boga motor barang bogang motor saminggu ngaji saminggu henteu saminggu ngaji saminggu henteu. Motor teh lain pake syukuran. Keur can boga mobil mah getol ngaji barang boga mobil. Boh teu kaburu ngaji. Mobil berarti jadi siksa. Kamari keur pas-pasan mah ongkos teh daek ngaji daek salat barang amboh duit ieu jutaan kuari geus poho ka ngaji poho ka salat. Kamari mah teu hayang ganti HP nu jadul ge terus wah kuari mah lamun teu bisa WhatsApp teu bisa ada. Wah rai masyaallah kari Pengaruh duit pengaruh. Ngajauhan ka Gusti Allah. Ya Allah. Oh ya. Kamari mah hirup teh saya aya bae jeung pamajikan teh begitu romantis. Eger hirup saya aya boho barang boga duit pamajikanna mulai rada tinggalkeun horenganan Nyana geus bobogohan deui jeung urang bojong. Iya kan mau bencana. ya Allah tuh Kan? Leman takwal Qur'ani anjan Muhammad ingat anjan Muhammad izki lahum maktuna diucapkan ka Bani Israil uskunu hadhil qaryah sok garasup cara ricing maraneh di kampung ari hayana Baitul Muqaddas kaayaan kampung sakitu suburna bubuahan tatanen jeung sajabana wa kulumin haitsu syitum sok geura dalahar ku adanjeun kabeh di mana bae anjeun hayang wa qulu yutatun jeung ucapan anjeun ulah eureun-eureun hitatun yakni minta dihampura tina sakabeh dosa wa dukhulul bab asup maneh Karena lawang kampung begitu memasuki sujada dongkok nagfir lakum kaula bakal ngahampura cek Gusti Allah lakum ka aranjeun kabeh khotoyakum karena dosa-dosa aranjeun kabeh boronu letik gede kabeh dihampura ku kaula lamun bade geus dihampura berarti geus bagus kabagusan moal diantep sakitu sanazidul muslimin bakal ditambah-tambah kahadeanana Masya Allah fabaddala alladziina zalamu minhum qawla kumaha kajadianana ternyata manusia makos kitu sakitu dipimpin ku Nabi fabaddala alladziina zalam ngagantikeun jelema-jelema nu zalim di golongan-golongan Bani Israil qaulan kana ucapan ghairal ladzi qila lahum nu teu dititah kamaranehana dititahna mangucapkeun teh hitatun dasar jeung mentah hampura minta dibicen dosa hitatun titah ngomong eta begitu asup ka negeri ariha
bari kayaan dongko bari ngomong hitotun bahasa hitotun teh hartina eueuh deui kahayang kami urusan kami pamenta kami mah iwati menta hampura dipicen dosa tina sakabeh dosa kita maca hitotun diganti ku nyana habbatun deuk nanaonan coba diganti ku habbatun sisikian aya oyong sikian aya waluh sikian endahan diganti kos kitu teh nya nama tah barang sisikian kabeh ge aya buah sikian aya awewe sikian maka dia orang pada Israel mah bloon jadi cak awewe geus lalaki ge sikian kami onam hiji sia mah dua henteu teman teh kadinya sepajar bebeneran bes ya mah Abbatul bisyarati masya Allah karim diganti ku jada dititah baca hitatun ku Gusti Allah diganti habbatun tetapi da saeutik hitatun habbatun urusana hitatun mah menta hampura ai habbatun mah dunia sisikian makan dunia ngaran jadi tetap baik titah urusan anak istighfar tetap nyana mah dunia baik titah ka Allah atuh heula ieu salat tetap baik dunia sakilang daek ge salat hatena dunia kumaha supaya teh itu eureun dunia dikira urang ninggalkeun dunia kita atuh eureun tah ninggalkeun dunia semet keur salat beulanan teu bisa urang teh dunia bae masya Allah kabawa eta ka salat dunia urang usaha naon bae kabawa ka jero salat tani kabawa ka jero salat urang jadi guru kabawa ka jero salat urang jadi politikus kabawa ka salat urang dagang karung goni aya bae segala rupa aya bae masya Allah eueuh ditinggalkeun anak ieu teh kumaha coba ieu teh kumaha eueuh nu ditinggalkeun ke salat kayak komo di luar salat tah ieu urang geus hampir nyarupaan ka Yahudi tita istighfar hitatun nyuhunkeun hampura Gusti dosa abdi dosa anu leutik dosa anu gede hampura Gusti ieu kalimatan anu dipasihan ku Gusti ka abdi teh Gusti hese syukuranana abdi teh ku teu syukuran teh berarti kan dosa hampura dosa-dosa abdi Gusti tina mahiwal ka Gusti tina teu nurut ka Gusti tina maksiat ka Gusti hampura Gusti kita maca eta hitatun ketika berangkat masuk bari tunggul hitatun diganti ku nyana habbatun dunia malah titah tungkul teh endahan ngesod nah daonan atuh ngesod jangan fabaddala alladzina zalamu minhum qawlan ghairal ladzi qila lahum titah maca hitatun hambatun titah wadkhulul baba sujada tungkul ngarengkuh endahan ngesod nya make birit esod make birit naona cak Kanjeng Nabi Musa dulur ulah habatun hitotun nomor kaduana tungkul kita kos anu ruku lah kos turuku gitu dong kok ulah ngesod ulah tetep kabi mandek habatun bari ngesod habatun Kanjeng Nabi Musa geus-gedeg bae wara rese amat sih kaon barang datang ka ditu teh atuh asup dage geus teu bentah hampura asup dage geus teu DPDP nu di dieu teh kemewahan dunia kaayaan kasuburan ningkat pikiran teh lamun kamari mangan sakitu ditih ieu mah luar biasa geus dibejaan ku Kangjeng Nabi Musa segala rupa aya palawija tinimiti buah-buahan araraya kemudian kitu sayur mayur araraya jeung sajabana araraya anu dibayangkeun ku nyana kasuburan nu babalikna jang ka awak doang urang geus hade awas ketika urang dibere dahareun inuman eta ngan babalik ka awak doang
haju gendut ngising ka empang nu untung mah jumbo. Tahu jumbo kan untung mah. Tuh coba ayo. Iya pagawean roh na mana, kolbu na mana. Mentek diatur di ahli torikoh mah di torikoh mah ulah terlalu ngurusan awak, coba urasan ngurusan ruh baik. Ai urang di syariat makan urusan nangan sakadar zahir baik. Ieu kolbu mah teu pati diurusan. Mentek lamun jelema henteu ngurusan kolbu, tidak terkecuali kiai tinggal kiai, makin hayang di kiai-kiai. Lamun geus hayang di kiai-kiai, lamun teu dihormat nya nama manyun bae. Teu dicium beleungeunna, teu dicium tangan, nya nama geus dicirian teh si eta tilok cium tangan ka aing. Awas ku aing sia. Dicirian ku nya nama. Teh eta kiai goreng hate eta nu kos kitu. Emang ge kabehan ge osok sih goreng hate mah. Ayo mencet embe kula ge osok goreng hate. Diiris-iris digoreng. Hate embe eta mah. Lamun urang teu ngurusan kolbu, ketika urang jadi lurah takabur, ketika urang jadi DPR takabur, ketika urang jadi bupati takabur, ketika urang jadi gubernur super takabur, ketika urang jadi menteri super takabur, ketika urang jadi presiden XXXL jadi takaburna XXL pohara eta naon teu ngurusan kolbu. Ulah kajeun teh mah geus parantina, nu sugih dagang, nu sugih usaha, nu tani, pejabat takabur parantina. Kiai makan lain paranti takabur. Tapi kulantaran teu ngurusan batin sarua bae. Sarua bae. Hai. Ka aing sia teu nanya pan aing kiai. Teu nanya sia. Ngaji ka mana? Ngaji ka tukang lauk bae. Kiai. Lamun disebut kiai karakta isuk mamanya naik atuh setik. Eta kan penyakit eta geus kitu gara penyakit. Dunia penyakit. Nah, itu di urusan ye. Nu batak urusan awak mah babari. Ketika orang muriang, puyang, bodrek, teu mempan. Itu prokol, teu mempan kene bae. Naon kata? Dagorin. Leng-lengannya nangis bisa kan orang geus beres masih kena kan ka mantri can mampu kan orang ke dokter can mampu kena we opnam orang di opnam dokter ieu kurang hebat rumah sakit pindah orang ka Cipto Cipto kurang hebat Singapura Singapura masih kena kurang kena bae Jerman. Ya Allah, eta urang urusan awak mah berani kos gitu. Ketika penyakitan awak urang teh hasud, kunaon teu pernah dibawa ke dokter. Hasud teu pernah dibawa ke dokter. Coba sekali-sekali urang datang ke Ustaz Insani. Siapa nama? Saya Pendi. Oh iya. Keluhannya apa? Saya hasud, Pak. Hasud. Iya, Pak, penyakit batin saya, Pak. Katanya kata Kiai Uci suruh ke dokter, jadi saya ke dokter sini. Wah ini mah harus dibawa ke Grogol nih. Ya lagi itu jemput ke pengurus dirinya. Sus, rantai bawa sini. Ada nama Pendi nih. Itu pernah orang datang ke dokter ya hasudan aya naon. Ria ieu teu pernah ieu dibawa ka dokter kunaon si hayang kalem bae ku makhluk kunaon si sirik pidik aya bae di jero hate teh kunaon si hubud dunia aya bae di jero hate teh bawa ka dokter ka mana dokterna ka mana ya ka kiai datar urang ka kiai Waalaikumsalam nurutkeun cek Ki Uci aing lah datang ka kiai lah Ceng Abah di mana Ceng? Aya di jero. Apa kenaon Abah? Nonton TV. Puyeng nyana aing deuk berobat, orangnya aja gering. Wah, teu beres ieu kiai. Itu ya. Bebejanya nah, bah aya tamu dari tamu. Saha gitu.
oh si Penny je teman kade kurang mama keur neuleuh bola ieu babarengan jarakan neuleuh mah neuleuh bae tapi hate mah nyelemet bae si kiai kok goblok-goblok deui nah neuleuh main bola aju nyahoan nyana deui wah teu beres ieu berarti lain kiai obat lain tukang obatan obataneun mah kos kitu pindah deui ayo aing boga kreditan ieu lah coba pendapat ka kiai coba nyaho Assalamualaikum salam ya sia ye oh alhamdulillah diuk diuk minum enon tuh kula dek berobat ka kiai enon tuh kula ngridit mobil ieu 3 tahunan ku ai ayeuna 1 tahun 2 tahun deui can kabayar ieu kumaha minta doana sakalian lamun sadek bayar nu mama ge nu mama ieu can kabayar pang mayarkeun nya goblok henteu coba ieu tolol ieu mama ya jadi aing ka babandulan ku nyana geus ba aing boga babandul nyana leuwih buat deh babandulna tak agak ledek gitu tungtuna mah pentah eta lain kiai kos kitu duk bana tuh lamun urang awak puyang awak gering ka dokter jelas rumah sakitna horenganan batin mah eta teh ka mursyid Mementak eta guru tariqah kudu mursyid lantaran nyana geus usul ilallah bisa ngomean batur sebab kadeule rangka manusia ketika ria, ketika ujub, ketika hasud, ketika takabur, hubul dunia, hubul jah kanyahoan eta nu mantak nyana ngaulah-ulah ge resep dunia nyana geus henteu nu mantak ulah-ulah ge ujub nyana geus bisaeun teu ujub nu mantak ulah ge ka batur hasud nyana geus teu hasud nu batak ulah ge hayang kalem ku batur nyanana geus bisa teu hayang kalem ku batur ketika cak kiai hei dulur ulah hasud cak tatanggana nya lagi hasud mun aya kiai ulah sok hasud teh ya artina sirik pidik batur anu sugi urang ayeuna hasudan urang nu gering eta nu kitu tarana hasud dulur ulah sok hasud nya cak tatanggana nya lagi hasud nya lagi kamari ribut jadi adina ada ribut kamari tuh mal bisa tapi guru mursyid nu mantak bisa ngobatan ketika aya pasien nyana mana geus teu aya nanaonan di jero hatena hiji be Allah eta kan nah ieu kan Kangjeng Nabi Musa nabi rasul boga mujizat dakwah dibawa kaumna ka negeri Ariha ketika berangkat titih ke Ariha maka persyaratan cek Gusti Allah hiji syarat teh kulo hittatun awas kudu maca hittatun ya Allah minta hampura ka Gusti Allah 2 wadkhulul bab asup kalawana sujada togol mendek nomor katilu dipersilakan ke Gusti datang ka ditu wa kulu minha haitsu syi'tum Gusti datang ka ditu silakan anu dihayalkeun hanya dunia habbatun bisyaratin ngesot lempangna leuwih teuing akhirna kan ditegor ku Gusti Allah Musa persyaratanna tilu kok ieu kuarikeun mahiwal aduh Gusti abdi geus kurang kumaha capek lain teh dinasehatan ku abdi teh terus dinasehatan tapi memang buah kawarahna Bani Israil teh kos karari ieu dipimpin ku nabi atuh komo dipimpin ku Kiai Golkar pantes jak kiai na ge kos kitu cacak ku nabi masih kena mahiwal Kangjeng Rasul turun ke alam dunia diturunkeun kemudian manehna Kangjeng Rasul teh dakwah kurang kumaha pamentana dicumponan cek musyrikin Muhammad kami daek iman tapi tuh coba bulan turunkeun sagesa turun kena bagi dua kena maca syahadat kemudian ngamprok deui berangkat deui tah lamun geus kos kitu ku kami kakadak deuk iman mun kami bisa kos kitu kaula bisa kos kitu iman kami saksian cek Kangjeng Nabi Muhammad praktekeun cek Gusti Allah Jibril datang tonton ku musyrikin langsung bulan titah diawean ku Kangjeng Nabi kadi bulan turun set belah 2 plak nu hiji asup kadi terus keluar deui maca 2 kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah berangkat deui keluar kumaha iman maneh teu ka kaula bawa ku Rasul
pohara sihir mana Muhammad budak kawari sihirna pohara jasa hijab makos gitu ketika henteu diberi hidayah mujizat pajar sihir karomah pajar sihir pajar karomah dibalikeun tah dipimpin ku Kangjeng Nabi bege kos itu teu komo urang mata kurang geus sakadar sakula mah mata sakadar nyampekeun dulur ye bahwa main gapleh teh haram sebab eta teh judi geus susah kitu ketika liwat anu main gapleh bisa entah budak dulur ulah sok ngadu kotoknya lantaran ke urang bakal diadukeun deui haram hukumna ngadu kotok geus kula liwat aya nu ngadu kotok bisa entah budak ngadu kotok geus bae ngomong geus nyanana terus bae atuh geus asa ulah kadorakaan doang apalagi jeung pejabat ngaji geus sing ade ulah sok korupsi ajunya na maling bae terus sabodo eta mah kabagi nyana berarti nyana siap dipanggang ke di neraka beres geus sakitu tuh ya ieu hese jasa ngurusan awak bababari tapi ngurusan kolbu mah hese ya Allah ketika aya nu geus bisa ngurusan kolbu indah sebab naon jelema nu geus bisa ngurusan kolbu eueuh sekat jeung sasaha ge akur bae sebab kabeh makhluk Allah urusan pagawean jeung aktivitas urusan nyana mangan sakadar dititaso teh dakwah ai dae keun narimana ente mah geus eueuh naon jeung sasaha bae ge akur bae nikmat kapanggih jeung sabae nu ngamanggihanna ge akur bae ngeunaheun bae sebab laon eueuh nanaonna nu sugih datang teu pernah dipenta nu susah datang menta dibere ala kadar bae mah anu gering menta didoakeun yeuh mun teu cager bae tinggal kitu doang beres nyageurkeun nu mehkeun mah Gusti Allah kitu urusan beres geus jadi geus kacumporan kabeh nikmat toh lamun urang batin urang geus bulet ka Allah bae hampang engke kabaca nanaon situasi-situasi jeung jelema-jelema kanyahoan moal nu sok didongengkeun ku kulat ya itu teh Mbah Khalil Bangkalan waktu manehna di Tuban eta nyarakeun keur budak keneh eta mah kakareke umur 12 tahun di Tuban begitu keur salat magrib balah mopoh masih pinuh nyana seserian cak imamna teh seserian saha eta budak bandeng serina lain sakadar seserian biasa bandeng geus diancam bae ku guruna aing eureun tanya saha teh budak beres assalamualaikum langsung lain wiridan nangtung siapa tadi yang ketawa-ketawa ngeganggu salat siapa cicing bae nyana ngan eta kudu di sisina ini nih yang ketawa-ketawa nih sini kamu kalau sholat jangan ketawa-ketawa ini kan tempat sholat lagi ibadah kepada Allah jangan ngeganggu jadi kalau ngeganggu itu satu kamu batal sholatnya kedua ngeganggu udah berapa kamu itu pak dosanya jangan lain kali jangan ya awas kamu kenapa kamu ketawa-ketawa saya ngelihat Mbak Kiai katanya di sininya ada nasi iya ada nasi baku lagi digitu-gituin tuh katanya terus mau makan saya kenapa makanya saya ketawa tuh masa Kiai sih di hatinya ada nasinya emang Kiai keur endek ngimamanana lapar haju Kiai teh boga pikiran aing mah moal wakadar sebab tas magrib dek ngariung tolong teh Kiai pan eta sarua jeung si eta kitu kan pikiranana eta Kiai langsung Masya Allah katebakeun ku nyana hate aing ya Allah ya Rabbi isi dah langsung ditekel eta Ki Khalil Bangkalan nanti ke rumah ikut langsung diajak berarti lain jelema sambarangan ieu bisa jauhan kan mohon maaf oh jangan sama saya sama Allah budak kene umur 12 tahun geus bisa kos kitu urang lamun aya Ki Khalil guari atupan di hate urang mah macam-macam kabehan macam-macam geus lain sangu bae di urang mah tuh katimus aya katimus cucur atuh aya urang mah isin nya naon sangu doang ayo urang mah ya Allah ya Rabbi gegetas aya urang
jahoan ku ahli Allah maka jahoan moal ya Ahmad anu embung ngamamun ka Imam Ghazali teh ya sehingga Imam Ghazali pan kaget mah bebeja ka mana kunaon kula ku batur mah dikiaikeun ayo adi kula mah pan adi kula anak emak eta teh mah mun ka kula panggil coba mak panggil Ahmad batur nggak makmum kakak sia teh pan kiai gede batur nggak hormat sia teh nggak makmum kunaon ente kuna naon sih mak nggak makmum tuh moal mah emang kunaon itu getihan atena getihan oh najis pan getih mah masa kula nggak makmum kanu aya najisan panggil deui ka sore Imam Ghazali adi sia ku mah geus ditanya aja kunaon cenah mak cenah najis sebab hata sia teh getihan atuh embung nya ngamamum kana aya getihan wajan najis masya Allah ma ampura kula keur ijtihad head kula keur ngaijtihad hukum head ieu teh aya berarti ieu kajahoan ku adik kula berarti luhuran adina ti heula kakarak deui hampura di dinya lah mulai Imam Ghazali ruda langsung ninggalkeun tempat 13 tahun ngalalana Imam Ghazali hayang husul ilallah santri masyarakat anak pemajikan tinggalkeun mulai ti negeri Tus cenah ka Baghdad terus ka dieu ka mana ka Mesir terus ka dieu ka Aqsa ka Yerusalem di Masjid Aqsa nyana di dinya terus bae di menara Masjid Aqsa cici me di kubahna tahunan nyana teh ibadah ka Gusti Allah terus ka Syria ka ditu 13 tahun ninggalkeun tempat hayang husul ilallah Imam Ghazali teh lain sambarang geus 13 tahun geus usul geus bener-bener jeung Allah kakarak ku Allah titah balik deui nya ka negeri Tus di Iran kakarak deui nya ngajar pohara jasa kamari kula jadi kiai lain kiai ketika kula lain encan jadi ahli Allah kiai kula lalagaan hayang dihormat bae hayang dibere bae hayang diagung-agung bae ternyata horegadan kiai nu kos kitu kiai neraka jahanam Imam Ghazali sebab nyana nu ngarasakeun ketika jelema geus jadi wali Allah cek Imam Ghazali geus hayang nanaon embung dikiaikeun teh ieu mah pan bol marilah kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Fudhal DRS-nya DRS mandi ditegor mending DRS-nya anu nang meuli eta kan eta kos kitu teh naon eta jahanam eta kosna mah kos kiai padahal mah eta teh penghuni neraka jahanam ye cak Imam Ghazali saya sok nyalakeun aing ye cenah ki uci mah kos kitu teh lain aing sakali deui cak Imam Ghazali aju cenah teu cenah aju kiai ku bantu kieu sia mesti aing henteu maksudna cenah kiai kitu dan teu atuh aing kadang-kadang kitu Imam Ghazali aing mah nyampikeun emang di lembur teh sok nyampikeun saralah bae ki uci mah ngaharamkeun anu ki uci mah neraka jahanam lain aing Imam Ghazali si anak nu salah tuh kan cek Imam Ghazali ieu cenah tulah disampaikan endek bae aing mah nyampikeun endek bae mah sabodo teuing mah sia bae eta mah manya ya ceramah make DPR kira-kira budak tama alabatan Abu Jahal lagi bapak nade Abu Jahal tama belah ditu Abu Jahal 2 kilometer lah ya Allah ya Rabb kumata kesalahan umat Kangjeng Nabi Musa kaum Bani Israel ketika kita hittatun endahan habatun ketika kita sujada endahan yazapuna ala astarihim kumaha فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ Ubang kawarahna kaum Bani Israil tenurut ke Gusti Allah dipimpin ku Kangjeng Nabi Musa Gusti Allah murka ka kaum kamurkaan Gusti Allah maka Gusti Allah nurunkeun siksa fa arsalna alaihim rijza siksa ku Gusti Allah turun di langit
langsung berbentuk sene ditambahan ku angin. Wah, suasana panas nembus langsung ke jantung. Percis kostoun sing gelepak dalam guplak parai. Sabaraha seketika eta anu pae wa mata bihi minhum fi waqtin wahid 70 alfam. Seketika eta kena pae 70.000 manusia. Gelepek kabeh kostoun blah turun ti langit fa arsalna alaihim rijzam minas sama. Kunaon dia? Bima kanu yazlimun lantaran nyana zolim kadirina dibere nikmat lain pakai syukur endahan pakai kufur, dititah istighfar endahan diganti ku urusan dunia, dititah tadarru ka Gusti Allah endahan takabur ka Gusti Allah, dititah ibadah ka Gusti Allah endahan murkanya dan tidak ibadah. Muhammad, ingat anjeun ketika kaum Bani Israel dibere nikmat endahan kupur lain pakai ibadah, nah bejakeun ka kaum anjeun Muhammad. Kanjeng Nabi geus kabejakeun di zaman sahabat. Urang teu kabagian lantaran urang hirup lain di zaman Kanjeng, lain di zaman sahabat, tapi di zaman Ahok. Urang di zaman Jokowi ku hari kepresidenan urang teu kadengeng. Disampaikan ku para wali-wali Allah kamari ieu. Can ngadenge. Urang kuari kakarak gadenge. Ieu ge kabeneran teu ngabesan poe minggu ieu. Kakarak ngadenge. Nah, ketika nikmat diganti jadi siksa engke lantaran kita syukuran jadi kufuran, moal henteu ku Gusti Allah bakal disiksa. Kuari kurang kumaha diberi jabatan hiji nikmat dipake kufur ka Gusti Allah, tungguan. Kamari ieu mah rada hararese urang dahar ge hese di zaman Bung Karno kamari gur-gur di dahar keneh bae, ketela di dahar keneh bae, eta anu di tunan dangder anu dicacagan dikaluhurkeun haju dipoe haju diala di dahar naon eta ngaranna tuh dasar sia mah beuki gatet aing kita tadi ge gatet kan aing ngadenge ti sungut sia urang nyaho sia ka gatet di dahar kan masya Allah yang segala rupa jagong campur sangu eta teh campur bees ngaranna naon eta ngaranna gur-gur cak aing ge tadi gur-gur ngamang keneh bae sia mah di dahar hese. Tapi kan saat eta mah nu ngaji di lembur teh loba asal maghrib dararatang kadinya lip jabar jabar ba bata jabar tatu jabar satasa saya mata sinar siang mata sia jauh nggak lembur. Ayo coba ke urang maghrib kadinya di lembur mana bae ngarareja balik ke musola balik ke masjid adem perasaan nu diobrolkeun teh sakadar kumaha dituplak cabe bagus kumaha dituplak jagong bagus alhamdulillah belah ditu mah rada kena angin nu diobrolkeun teh sekitar eta masya Allah ketika derep bebarengan urang derep asal geus ditita mah burang kabeh sawah anu kizaid tapi anu derep kabehan kebersamaan luar biasa menang 2 poe eta teh ngetem tah heucakna teh heucak naon teh ngaranna teh sesa ngari teh tadi hadap ngagampung hararese jasa kebersamaan masya Allah pohara jasa haji bebejakan nu bogana ya kula tas ngagampung meunang sabakul bawelos jak sia tuh coba ya Allah ya Rabbi papa pohara jasa terus dibagi 1 2 3 4 5 ka dia 1 2 3 nah ieu jang bawona ieu haju ieu da dibagi terus dibagi terus ieu jang dalem ieu jang bibit ieu jang tuh dibagi rapi baheula mah masya Allah kamari ieu teh ke zaman urang teh pertanian rapi barang ka dieu zet jual beli motor beli mobil BAKB terus beak baru makmur imah jeung sumur doang
Wah, kuari jadi santri Cinglu. Jadi santri Korea, santri Cina, santri Jepang. Mulai ngahanju-hanju kuari. Pemikiran geus berbeda, tingkah geus berbeda, segala geus berbeda. Aya kuari liwat ka lembur anu masih ngade ngaji. Kuari lu ngaji. Liwat ka mana? Lamun urang liwat ka mana ge kuari gegara ieu, bae masyaallah narongton TV bae. Narongton TV teh dibere hobi jasa. Dibere ti isuk datang ka beurang, datang ka sore, datang ka peuting, datang ka isuk deui. Aya anu henteu nyangu-nyangu. Aya anu nyangu jadi kerak kabeh. Lantaran pohoan nonton TV kabeh. Ngaji geus henteu kumaha. Ganti supaya daek kuari. Kumaha? TK. Ganti ku TK. Bagus sakitu mah. Ngan niat nu beda baheula mah ikhlas, TK mah kan kudu bayaran. Teu ikhlas, hasilna moal beres. Bapak urang mah baheula ngalawan Inggris, ngalawan Belanda. Maot kena murtil, maot ditembak, maot dan lain-lain sebagainya jadi syahid bapak urang mah baheula. Memperjuangkan bangsa jeung negara supaya anak incu teh merdeka. Alhamdulillah merdeka urang. Ngan ngaranna doang merdeka. Ternyata ya di kungkungan negara-negara lain. Iraha dek merdeka nu aslina. Hanya orang-orang ahli tasawuf anu bisa merdeka zahiron wa batin. Zahirna geus dimerdekakeun melalui tangan Bung Karno, Bung Hatta. Secara batin merdeka patula patali jeung dunia jeung makhluk. Hiji bae ka Allah. Merdeka zahir jeung batin. Ngan ngomong doang urang mah. Tasawuf baik giliran ngariung teu diberkatan marah. Asa tasawuf kos kitu. Merdekakeun lawak urang-urang. Iyalah keistimewaan perang Badar dengan perang Islam luhur. Al-Islamu ya'lu wa la yu'lal. Sebab di deuleu kawawanenan Islam melalui perang. Mun teu diperangkeun teu kadeuleu saha anu gagahna, saha anu berani, saha anu cowong sungutna, saha anu bener-bener teteura, saha anu bener-bener siap ngahareupan. Lamun teu diperangkeun teu nyaho. Lamun urang nyaritakeun tentang politikna, Jakarta teh yaho urusan politik, tapi urusan gagah urang mengakui Habib Rizik gagah. Urusan politiknya sabodo tah mah urusan. Teu nyaho urang mah NU kos kitu, FPI kos kitu, HTI kos kitu, Kuruj kos kitu, Allah alam urang mah teu nyaho urang lembur urang mah. Urang lembur. Tapi urang mah neuleun nu gagahna we NU melempem. Ieu mah cak bata urang. Habib Rizik gagah. Mun teu didemokeun teu kanyahoan gagahna Habib Rizik. Mudah-mudahan dipanjangkeun umurna Habib Rizik. Dibere kagagahan anu luar biasa. Jiat sakitu mah cek urang gagah jasa aya 5 bae eundeur ieu Indonesia. Teu sieun nya ka sasage nya mah. Teu sieun nya mah ka ieu mah urusan politik mah teh sabodo. Cek NU teh jangan begitu, ini kan urusannya politik urusan sia. Urusan sia teh mah urusanna sabodo geus. Cek anu lain-lain misalna cek ngadukung ini mah urusan politik sabodo. Aing mah lain neuleuh politik bae mah neuleuh gagahna titik geus sakitu. Jadi mah teu gagah. Anu kadal dengan Habib Rizik aing mah neuleuh gagahna dong titik urusan politik mah teu nyaho. Sakola henteu naon henteu aing mah. Gitu cenah kos kitu mah sok loba omong ieu mah politik. Aing mah ngomong bae ja. Aing mah ngomong ge kagagahan dong geus sakitu. Geus lain ngomong politik urang mah teu nyaho teh mah. Saha nu bakal jadi gubernur aja geus di setting. Jaker kamari ge nu menang nama atupan Prabowo jadi settingan anu menang si eta bae. Ya politik mah geus kitu. Sabodo teh urusan teh politik aing mah nyahona teh bahwa Habib Rizik gagah titik geus. Geus sakitu. Ya jangan mah teu sieun ku sasanya teu sieun. Teu sieun urang mah pan lamun di hareupan ku jelema haju ngageter bae. Aya pan di dieu ge nu ngaku jago pencak. Ku kadal doang ngaguling ku kadal. Kadal ngaguling. Ai watak ai teu percaya jasa. Masya Allah.
Ialah gedoran ti Gusti Allah sebagai tahakum terhadap kafirin-kafirin. In tastaghfiru faqad ja'akumul fath. Wallahu a'lam bimaradih. Lamun aranjeun wahai para kufar minta keputusan hukum, faqad ja'akumul fath, jelas nyata bakal datang ke aranjeun kabeh putusan hukum. Ketika Abu Jahal ngadoa ka Gusti Allah, ngadoanya lagi biasa Yahudi pada datang, Allahumma ayyuna kana aqtalir rahmi wa atana bima la na'rifu fahinnahul gudat. Doa Abu Jahal talar ku sia ya. Iya, pendek doa tapi mantap. Allahumma ya Allah ayyuna kana aqtalir rahmi, saha di antara urang, di antara kami nu megatkeun kana rahmi, jeung saha anu datang ka urang di mala naripu kalawan mawa nu teu dikajahokeun ku kami kabehan, jelema anu megatkeun rahmi, jelema anu ngalaksanakeun teu kajahoan menurut adat kami Gusti fa'indahul gudat, rusak ku Gusti ke di medan laga. Nyana ngadoa ka Allah lantaran geus pede jasa bakal menang. Hiji nyana pede bahwa nyana adalah kekentong masyarakat, nyawa sia kekentong, pemimpin masyarakat, pemimpin umat. Nyana kekentongna, nyana pemimpinna, nyanalah anu sok jambung-jambungkeun rami rarasaan nyana. Dengan munculna Muhammad pecah belah, dianggap Muhammad pemecah belah. Dengan ayana Muhammad anak teu wauh ka kolot lantaran beda agama, iyalah Muhammad pemecah belah. Dulur adi jeung kakak teu wauh, iyalah pemecah belah. Tetangga jeung tetangga teu wauh, iyalah Muhammad pemecah belah. Negara Mekah, Jazirah Arab Nusir sakitu halimpuna dengan kedatangan Muhammad bawa agama anyar jadi pecah belah. Dianggap Muhammad sebagai pemecah belah. Percis kos kejadian kuari. Percis kos kejadian kuari. Jelema anu ngabela agama dianggap ku si eta pemecah belah. Goblok meureun. Ieu mata asa perang Badar, mata dijadikeun bae Badar 1, Badar 2. Jerejak begitu, aing mah kitu bae lah. Badar 1, Badar 2. Jelema anu ngagugulukeun Al-Qur'an dianggap pemecah agama. Jelema anu ngaluhurkeun Al-Qur'an dianggap itu tidak mempersatu negara jeung bangsa. Quran eta kan geus dijamin dengan Quran jelema bakal ngahiji, dengan Al-Quran jelema bakal gagah, dengan Al-Quran agama bakal luhur. Percaya orang ke Al-Quran buatan Gusti Allah, ciptaan Gusti Allah, kalamullah, percaya. Tetapi kunaon jelema anu ngaluhur Al-Quran dianggap pemecah belah. Percis kos ieu tah Abu Jahal. Tah deuleu ku sia tah deuleu tan mantak mawa kitab, ya Allah, cek nu mau kita baing isina tuh sia deui ngaji tuh mau kitab HP bae dibawa, memang belon kabeh ge. Ieu tah talar ku sia ieu doana ieu doa Abu Jahal. Allahumma ayyuna kana aqtalir rahmi fa ahinnahul ghadat. Ya Allah, saha jelema anu megatkeun kana sanak raket, kana kekeluargaan, hancurkeun di medan laga Badar. Muhammad maksudnya nama. Allahumma ya Allah, ayyuna kana atana bima la na'rifu fa ahinnahul ghadat. Ya Allah, saha jelema anu datang
membawa agama nu teu dikanyahokeun, membawa adat-adat anu teu dikanyahokeun ku kami kabehan. Ya de Muhammad mawa agama anyar, adat anyar, kalakuan anyar, pahinna hul goda hancurkeun ke di medan laga. Eta doa Abu Jahal. Diparake ku ari ku si eta. Saha cenah kieu si eta na? Atuh mah rahasia. Si eta belah. Masya Allah. Etak cek Gusti Allah faqad ja'akumul fath. Maneh minta keputusan hukum. Wahai para kafirin kufar. Nyata bakal datang putusan hukum. Putusan hukumna kumaha? Bihilakin man huwa kadzalik. Dirusak jelema nu memang bener-bener model tadi. Jelema anu tidak mempersatu yakni memecah belah. Jelema anu bakal itu dirusak ku Gusti Allah lantaran mawa agama anu teu pararuguh. Agama teu pararuguh teh Yahudi. Agama nu teu pararuguh teh Nasrani. Kanjeng Nabi turun ke alam dunia diutus tentang agama teh agama anu penyelamat, pemersatu bangsa. Agama anu lurus menuju surga Allah. Nu lurus di pengkol-pengkol, nu bener di salah-salah. Ku hari di negara urang-urang lamun bener-bener nyaritakeun agama nu bener moal kebal, urang dipencit. Urang lamun ngaluhur-luhur agama, urang di negara urang di luar forum majelis taklim, nyaan urang gerak melalui partai jeung melalui organisasi. Wow, tinggal sebuah nama, innalillahi Haji Pendi telah wafat. Dan tidak ada mayatnya di laut, tidak ada di gunung, tidak ada, hangus. Beak, moal kuat dia. Tah ieu cerita Badar ieu mah kos itulah. Mantap cek Gusti Allah faqad ja'akum fath, bakal datang pemutusan hukum dengan dirusak maneh cek Gusti Allah. Kenyataanna bener dirusak. Masya Allah. Eta doa Abu Jahal kayak di fotokopi jangan diwiridkeun ku urang. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan Nabor bin Haris mah ngadoana leuwih dahsyat tibatan eta. Di hareupeun Baitullah bari nyekelan muranteng karena Baitullah nyekelan nyana bari kikieuan di Baitullah ngadoana pohara jasa. Kumaha ngadoana? Allahumma in kana hadza huwal haqqu min indik fa amtir alaina hijaratan minas sama aw itina bi adzabin alim. Eta berdoa teh kira-kira Gusti Allah, lamun bener memang ieu Muhammad teh datangna bener ti Gusti, coba turunkeun batu di langit atawa siksa kami, tolong tuh coba. Eta doa kos kitu amat sih, wiridkeun kan. Kuari ke dibaraca ku Nasrani dibaca Yahudi. Dia teu nganggap ke agama Muhammad, teu nganggap nyana maka Al-Qur'an. Ieu teh ditiru bahasa-bahasa ieu teh. Urang ngadenge jelema anu ngaluhurkeun Al-Qur'an dianggap pemecah belah bangsa, deuna naonan coba. Urang ngadenge jelema anu ngajungjungkeun agama Allah jeung Al-Qur'anul Karim, ternyata dianggap ieu perusak agama, makar malah. Masa ngaluhurkeun Al-Qur'an dianggap makar? Ieu horenganan doa si itu. Nyaek slek ka dieu. Nah, ieu netes ka hulu si eta. Ieu doana ieu, mantap coba perbanyak. Ieu doa teh kira-kira ieu. Masya Allah. Tapi dengan berbagai doa anu optimis para kufar, tokoh-tokoh kafir termasuk Abu Jahal, Nadhr bin Haris, Sufyan, lain jeung kehendak Allah, bahkan nyanalah anu dibinasa ku Gusti Allah. Tah, ieu sebagai tahakum pang memeleh ti Gusti Allah, gedoran ti Gusti Allah.
kerasa ku sia wa inil ta'u fa wa khairul lakum lamun marane areureun tina kakafiran jeung merangan Muhammad setelah kekalahan anu dahsyat pemimpin-pemimpin aranjeun puara raeh 70 pemimpin kufar modar di Badar tetapi anjeun ayeuna sadar kesadaranana anjeun ayeuna nahan diri eureun tina kakafiran kuari menyatu jeung Muhammad pemerangan Muhammad dengan marasuk Islam nyatu jeung Muhammad bahwa khairul lakum eureun merangan Muhammad eureun tidak kakafiran ieulah nu leuwih bagus ka aranjeun tuh digedor ku Gusti Allah ya kerasa tetapi awas wa in ta'udu lamun maneh baralik deui likitalin nabi untuk pemerangan nabi naud awas teh Gusti Allah kaula bakal ngabalikeun deui bantuan-bantuan kaula melalui malaikat Muhammad bakal diunggulkeun jeung dimenangkeun maneh nu bakal areleh tangan hayo deuk kumaha coba dak arasuk Islam eureun merangan apakah deuk merangan Muhammad deui ajur maneh geus cenah kami mah lobaan walan tughniya ankum fiatukum syai'an sama sekali moal bisa nahan golongan-golongan anjeun sakitu lobana bala tentara prajurit-prajurit angkatan darat laut udara nu sakitu lobana moal bisa nahan nolak sama sekali dengan kedahsyatan maneh kehebatan maneh dengan kalobahan maneh kami mah bakal nurunkeun pitulung ti langit cak Gusti Allah walaupun tanpa eta aing mampu aing kawasa tetapi ku aing deuk diturunkeun malaikat-malaikat bakal nyocoan hulu sia udah jasa urang takos kitu geuna ayo sia lamun deuk balik deui wa in ta'udu ankum walan tugniya naud wa in ta'udu naud mun maneh bakal babalik di merangan Muhammad kaula bakal nurunkeun pitulung Muhammad tetap ditulung maneh bakal eleh dengan lobana tentara lan tugniya ankum fiatukum syai'a paedah setik-etik acan dengan lobana kuantitas bilangan-bilangan maneh walau kasurat sanajan tambah ditambah di loba tetap moal menge sia bahasa menge eta babwa innallaha ma'al mu'minin sanyana Gusti Allah mah babarengan jeung jelema nu marumin urang teh selalu ka mana bae ge dibarengan ku Gusti Allah sadar atawa teu sadar justru ieu nu hese ge nyadarkeun diri bahwa urang selalu dibarengan ku Gusti Allah eta nu hese ge urang ngaji mimiti ngaji fikih kemudian haju ka beladiana urang ngaji usul fikih supaya mantep can kapanggih kesadaran teh bahwa orang selalu dibarengan ku Gusti Allah aing ngomong mah bisa tapi ngarasakeun sehingga sadar bahwa Allah teh bareng jeung urang kehadiran Allah teh terasa di diri urang ieu lan we hese ketika ku urang diaji ilmu-ilmu tasawuf Ipayatul Azkiyah ada Bidayatul Hidayah na Minhajul Abidin iya hikam diaji tinggal diaji di surah tinggal di surah lamun teu dilaksanakeun tetep bae moal aya ngerenyed saya tiga-tiga ieu bahasa wa innallaha ma'al mu'minin saknyana Gusti Allah selalu bareng jeung para mukminin Allah geus ngajelaskeun bareng jeung urang-urang mukmin ye tetapi karasana encan aya urang teh teu asa dibarengan ku Gusti Allah ciri teu asa dibarengan ku Gusti Allah teu percaya urang lamun teu dagang asana teu dahar berarti kan urang teu percaya ka Allah bahwa Allah ngabarengan urang padahal Allah mah sugih
Allah orang percaya ke Gusti Allah. Allah Maha Sugih teu kudu dagang. Eta cenah dahar kumaha? Tah ieu. Eta lah pinarakaeun teh eta. Komo lamun waduh cenah urang mah bisa dahar ge pan ieu ku sebab naon kitu ngaranna digawe beuh mun teu digawe mah teu dahar geus kudu baca 2 kalimat syahadat. Terus ya dek dahar kumaha teh sia mah teu boga ijazah mantak sarakola sia ku ijazah mah ngeunaheun dahar babari digawe babari teu boga ijazah mah sia geus sararese kajen ku kumaha ge moal bisa dahar sia maca 2 kalimat syahadat sia ada ji sia ada urang lalagaan ieu tah make syariat heula sanggeusna syariat supaya karasa kehadiran Gusti Allah ma'iyah Gusti Allah babarengan Gusti Allah jeung urang kanyahoan teu kiai cenah jelema lamun boga rasa bahwa nyana dibarengan ku Allah kanyahoan ubasi nganyaho keudana babari lamun keur leumpang aya awewe nyana berpaling eta berarti asa dibarengan ku Allah izin ka Allah pan urang mah lain lain orang mah susuna beda jeung nu di imah aju bae kulitna keur rada lain deui ceuk eta teh herang barang ditanya ja orang Brebes tapi pun putih biasanya orang Brebes mah tukang endog harideung ieu aja putih terus bae ngahayal poho leng eta berarti teu bareng jeung Allah barengnya jeung nafsu komo lamun manggih nu ngongkong ada setik deui tolol teh coba malah ngadoa ka Gusti coba setik angkat setik padloon eta kos kitu nah eta lah jauh jeung Allah hayang nyaho bahwa jelema deukeut jeung Allah ketika manggil larangan berpaling ketika nyana keur kidib nyana eureun ketika aya batur gibah keur ngomong ke batur nyana selalu eureun eta izin ka Gusti Allah selalu bareng jeung Gusti Allah larangan Gusti Allah selalu diperhatikeun di jauhan ta eta ngarasa bareng jeung Allah tinggal kitu bae eta mah geus lamun masih kene jelalatan keranjang matana jauh komo masih kene weaan tamak rombongan jurig sama kos gitu haji tinggal haji jurig sama kos gitu jurig sama kos gitu arese ayang bareng jeung Allah teh Allah lah ngajelaskeun wa innallaha ma'al mu'minin nyana make inna huruf taukid cek ngaji amil komo di alfiah berarti ulah cangcaya deui ulah mangmang deui yakinkeun sayakin nyana Gusti Allah selalu bareng jeung para mukminin tapi teu karasa teu asa dibarengan ku Gusti Allah nu mantak teu dikarasa dibarengan ku Gusti Allah lantaran urang encan pernah ngawauhan Gusti Allah atuh lamun jelema teu wau bakal teu cinta lamun teu cinta atuh bakal moal mantep timbulna cinta itu adalah dari mata turun ke hati di mata turun ke hati kayaokeun laku urang Gusti Allah teh sifat nu wajib di Gusti Allah nu mustahil di Gusti Allah nu jaiz di Gusti Allah waukeun melalui sifat-sifat tersebut kabelah dieuna urang waukeun Gusti Allah secara khusus Gusti Allah teh hiji dina zat teh hiji dina asmana hiji dina sifat teh hiji dina afalna setelah kurang dikanyakeun beuki wau urang ka Gusti Allah ke waukeun heula ka diri urang waukeun ka diri urang mah horenganan makhluk ai makhluk mah horeng aya khaliq anu nyieunna Allah wauh tak ka urang khaliq horeng aya khaliq urang makhluk horeng aya khaliq urang nyaho ka diri urang bahwa diri urang mah dhaif horenganan nyaho tah ka Allah anu maha kawasa
nyaho ka diri urang horeng diri urang mas sapira urang aya awalna jeung aya akhirna nyaho bahwa Allah mala awwala lahu wala akhirah man arafa nafsah arafa rabbah kajahokeun heula melalui pengetahuan diri bakal nyaho ke ka Gusti Allah tuluy kurang tadi teruskan melalui tafakur, melalui zikir, melalui riyadhah, melalui mujahadah, melalui muhasabah sesuai jeung aturan-aturanana. Terus kurang teh spesifikna diperhatikeun menuju ka Gusti Allah. Penting batur kerek kurang mentang mata bonta dalam rangka ngawauhan ka Gusti Allah. Cili-cilian sok dipake ngadengekeun nutup para rubuh kurang dengekeun pake ngadengekeun kalam-kalam Allah mata nu biasa pake deleuan sesuai jeung karesep mata kurang dipake le khusus kana maha kawasaan Gusti Allah tidinya kurang terus ditagadorukeun ditakarrubkeun ka Gusti Allah diurus kurang lelembutan nu aya di awak kurang sesuai jeung aturan-aturanana di awak kurang aya latifatul qalbi latifatur latifatul sir latifatul khafi latifatul akhfa latifatul nafs latifatul qalb tidinya kurang diurus sesuai jeung aturan-aturanana leng-lengan ke urang teu pati ngurusan awak kuari mah ngurusan teh ngurusan batin ngurusan roh terus kurang ditafakuran dizikiran dengan sababaraha tahun tujuan urang eueuh deui iwal ti ka Gusti Allah la ilaha illallah nu dimaksud iwal ti Gusti Allah engke ge Gusti Allah wa huwal muti Allah nu mere ngagenyai hate urang eueuh dunyaan eueuh makhlukan eueuh nafsuan eueuh syaitan hiji be di jero qalbu teh Allah aya muatan naon lamun urang geus aya Allah anu ungkul di jero hate teh eueuh dunyaan eueuh makhlukan eueuh sagala bakal karasa kehadiran Gusti Allah babarengan Gusti Allah anu tadi dicaritakeun wa innallaha ma'al mu'minin saenyana Gusti Allah teh selalu bareng jeung para mukminin ieu bahasa teh kuari mah lain sakadar bahasa tapi karasa dibarengan ku Gusti Allah teh aya nu ngaping lamun kuari urang salat teh salat syariat asa urang nu salat teh lantaran Allah na teu karasa bareng geus urang make usolli make sejak kaula adeung kumaha ge kitu bae salat teh capek usolli fardhu zuhri arba'a rakaatin mustaqbil ka sejak kaula salat zuhur 4 rakaat eleh alam pelung mah akbar kos gitulah lantaran teu karasa barengna Allah kehadiran Allah eueuh ngan sakadar disungut sebab kurang can pernah dilaksanakeun dedeketan jeung Gusti Allah bobogohan teh jeung materi bobogohan teh jeung benda bobogohan teh jeung makhluk Allah atuh nu karasa teh makhluk we bobogohan teh jeung kholiq mulai kuari karasa ngerenyet karasa kos kitu mah moal bisa dibejakeun hanya jelema-jelema nu boga rasa kehadiran Gusti Allah teh karasa babarengan jeung Gusti Allah teh karasa lamun geus babarengan karasa ieu mah lain nas karasa kuari mah lain bahasa karasa lamun geus karasa salat bage geus lain maka sejak kaula jakarasa Allahu akbar karasa barengna jeung Allah salat teh maksud ka Allah kuari geus karasa geus moal aya kitu Allahu akbar teh karasa geus kulantaran karasa babarengan Gusti Allah di diri urang atupan meureun Gusti mah maha sagala-galana
atur rarasaan urang eleh kumaha geus atuh eta mah segala ruku segala itidah segala sujudna karasana dibawa ku rarasaan eta teu karasa nu mantak salat puluhan rakaat ratusan rakaat teu karasa Allahu akbar likum Allahu akbar likum Allahu akbar nikmat sebab aya nu mawa perasaan aya urang maka kara 4 rakaat gahayu heueuy diintip ku pamajikan bapak lu tuh lihat tuh mabok tuh mabok apa cak kadang mabok sholat tuh bapak lu tuh ntar 2 rakaat lagi mati dah kelihatannya tuh capek tah maksudnya dibejakan gitu teh urang geus datang ka mana lamun nyaritakeun batur indah amat sholat puluhan rakaat teu karasa lantaran lainnyana rarasaanna bareng jeung Allah atuh bareng jeung nu boga maha geus moal cangcaya ai urang capek urang mah dipaksakeun ge capek asa capek ngan capek-capek ge terus bae andai kata negara teu urusan maka beureun sakampung eta mah aya nu sugih sadesa hiji mah aya nu sugih tah nu sugih bertanggung jawab untuk menciptakan pasar artinya ciptakan pasar teh besi aya nu butuh duit sia boga naon sok adek aing dibeli ayo sia boga barang naon ayo sia boga dangder heueuh cenah kula boga dangder ieu ka mana ngajualna ayo kadek ya 3 kilo sabaraha duit 1 kilo ayo aing dibeli tak eta kudu aya jelema nu kos kitu kudu aya nu kos kitu aduh cenah kula ieu naon kitu naon ngaranna tani naon sia pare aja menang sabaraha aya meureun 2 ton mah kemudian butuh duit ieu ka mana aya kadek tah kudu aya nu tanggung jawab ta jelema lamun nagara teu ciptakeun pasar ayalah nu sugih mah nah ulah kos kieu mang ieu waduh kula boga pare ieu aju dek dijual jahara rese setengah harga ka dieu geun sia kahi ayo geura aya setengah harga daripada ngemblek pada sia ayo geus atuh dah aja butuh ieu beunang meureunanan 5 poe dibeli di kunyana harga normal cekek bae beung aing ieu aita ieu kan supaya stabil ieu rop bada deui eta keur carita pasar mana deui khiyatoh teh urang meuli mesin jahit 10 atau 20 haju urang nyieunnan calana nyieunnan baju ke dijual eta naon ngaranna konveksi siapa boloon konveksi dasar bodoh bae kau mana ya Allah tah ieu Rabb nyiptakeun lapangan kerja asar konveksi dan lain-lain ya Allah ya Rabbi orenganan kudu eta teh ulah diantepkeun masyarakat susah paling tidak hijamah teh adalah nyerot getih jelema puyeng bae aya getih kotoran serot getih jelema eungap bae nah kadi sia eungap bae kade buka baju ieu mah ke golok bae Ustaz atuh lain serot-serot nah ieu mah sadia segala golok ragaji tuh udah aya alatna aya canduk bekem aya canduk cocok nah eta teh kudu latihan heula belah mana nyandukna hijamah ngaranna ciptakeun supaya kondusif perekonomian sebab li anna qiyamat dunya bihadhil asbab wa qiyamuddin yatawaqqafu ala amri dunya ajegna negara dunia melalui perekonomian sementara luhurna agama tawakuf kana lurusna negara geus nagara jeung agama moal bisa dipisahkeun menurut agama Islam
mal bisa dipisah tuh kajen kumaha ge. Nah di negara demokrasi mah agama-agama negara-negara ulah disangkut pautkeun agama jeung negara atuh negara lempang masing-masing agama negara lempang sesuai jeung imamna atuh ujianana agama moal beres tinggalin agama. Nah iyalah urang kuari neuk masjid ngabutuhkeun dana ai dana bisa aya lamun perekonomian stabil berarti ciptakeun perekonomian jeung nggak bangun agama melalui syiar masjid atuh kudu perekonomianana stabil. Jamual aya masjid mewah lamun henteu make duit sedangkeun duit eta jual belina stabil. Urang dek nyieun majelis taklim atuh kapan eta teh kudu make duit cenah teu kiai jauh nu ditempelkeun duit sama semen tangkorak sia meureun dasar sia mah urang lembur pan eta semen teh pan make duit. Nah ya alhamdulillah anu nyumbang 1 juta anu 2 juta anu 5 juta anu 10 juta anu 50 juta anu 100 juta alhamdulillah geus ditempel-tempelkeun. Jadi cakan encan jaing mah encan ulah loba omong geus bae di penta moal sia mere moal geus bae kos dahar bae anu masak-masak nu meuli rempah-rempah nu ngadahar ieu atuh anu boga duit gak bangun atuh tukang basna nyana tanagana sanajan dibayar atuh ente nu henteu boga duit henteu boga tanaga diuk di dieu ngendong sadaekna sia bawa anak incu ka dia aduh ngampar jadi dia kula ka dia itu mana ya si kupa ya saya pemajikan ya anak ya incu nek naron di dia pancen cak kiai ngampar emang kurang itu kontrakan beak. Nah iya majelis ulah hese nah bisa nyieun masjid duit bisa nyieun majelis duit bisa nyieun pondok pesantren duit ai duit eta kapan kudu aya pasarna jang jual beli ojol tina materi benda kana saman kana duit lancar perekonomianana lancar pembangunan lancar perekonomian lancar syiar agama lancar perekonomian atuh nginaheun kan urang boga duit kemudian urang lapar meuli sangu jeung deungeuna dahar ku urang dahar ku pamajikan dahar ku anak dur waktu zuhur datang urang kan geus seubeuh usolli fardhu zuhri Allahu akbar nangtungna ge kan angel setengah jam ku sebab jandek naon nu dipikiran atuh dek naon nu dipikiran atuh nya dahar geus seubeuh nginum jang geus ayo ngarokok jang geus ngopi geus atuh geus bae kuari mah salat nu kembel Allahu akbar setengah jam sarokaat bae ieu mah ai dahar sajem ai salat Allahu akbar likum beres ai sia dahar jang naon wallahu alam dahar teh jang salat ih ngomong doang dahar jang ibadah ternyata teu salat pembohong sia ye munafik doang masuk lobot culak-culak ka dia biasa baik. Nah iya guys dunia negara bisa aja ku perekonomian anu stabil agama bisa lurus teger kumaha nagaraan. Urang kuari lamun nagara acak-acakan jamual bisa ngaji darah riuk kieu. Urang bisa berjamaah salat eta lamun nagara acak-acakan jamual bisa. Kakara kuari loba nu edan bae ge urang geus culak cileuk bae salat teu husu. Kakara loba nu edan bae ge kiai geus culak cileuk bae salatna. Budak kiai. Ieu kakara kos kieu doang ieu kakara kos kieu digoyangkeun di negara berarti kan aya dalangna aya nu ngadanaan lah berarti neuk nyieun kitu riweuh kos kitulah politik
kakara sakit encan perang urang geus teu khusus salat sebab urang mah bersyariat encan bertoriko-toriko acan kadaanan ku hakikat. Nah, mantap ciptakeun nagara supaya tentrem, aman. Jang naon ieu? Jang supaya agama luhur dilaksanakeunana tenang. Urang guari ngaji sadaekna urang gitu ngayakeun syiar maulidan rajaban sadaekna urang. Karena naon agama nagarana tentrem. Ngeunaheun. Rot muludan ayo. Oh, masyaallah di urang mah lain lalagan. Sebab naon? Negara perekonomianana maju. Oh, nu mawa cucur, nu mawa apem, nu mawa macem-macem. Geus komo cai mata mah geus. Heh, loba jasa geus cai mah geus. Teu kawadahan bae. Nah, anu mawa-mawan, nu mawaan-mawan. Atuh bae asa da kos kitu mah. Ieu geus stabil, stabil. Ya Rabb was-sada ya wa ma tatinu bil ma'aish jeung naon bae lapangan-lapangan kerja anu mantap jadi kasampurnaan perekonomian kahirupan bangsa Indonesia nyiptakeun anu leutik-leutik bae pasar rembetuk urang mah. Di ditu aya pasar tapi eueuh deui orenganan urang Padang nyerang ka urang. Kotrek-kotrek geus bras eueuh kotrek-kotrek tapi man bisa nasa gitu doang di urang.